Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini basa Sunda yasana Kang Bang Radianto kalayan judul Kapidara. Wilujeng ngaraoskeun jangakeun kasepuhan. Dur maghrib, hujan ngaririncik. Kelutrak muka panto, ceg kana payung. Leos, ngalengkah nuturkeun hawatis. Sakapeung angin nyupratkeun ci hujan. Suku mimiti baal, balas kuku cuprakan dina Cilencang. Pangawakan nini mawa gembolan leungitna sepa mata sipit seukeut mencrong bibirna beureum ngambulaeh nyeupah ka tojo burinyaina kingkilaban sorana bindeng tebek rei bulu punduk ting puringkat ras inget omongan kolot yen mun neang paraji ulah elodan jeung kudu mawa oncor inget kadinya nu nanya teu diwaro jongjon ka nu dituju alas ya ayaku poho-poho teuing gerentes balik deui ka imah tagiwur mang pirang kamelang anjog ka pakarangan goar sora orok gebruk panto setengah ditenggar sup ka kamar rampak pamajikan Kapidara guyang getih ret ka indungna matana molotot bari calangap kasima goar deui sora orok di dapur dedeg-deg muru ka dapur hatena naraweco pinuh ka hariwang astagfirullahalazim corelat kacau ukur tembong pelang cag barayal sakitu anu kapihatur cariyos fiksi mini Kapidara.
karaos pisan jerona ieu carios. Sanaos mung diserat kalayan singkat. Katengetan ku urang sadayana dina ieu fiksi mini nyarioskeun hiji pamaget anu seja milarian paraji. Kumargi garwana seja babar. Magrib bari hujan ngaririncik. Di setengahing jalan aya anu megat nini bari bahamna ngabulaeh beureum naros semu ngirung. Si tokoh emut yen pami milari paraji kedah nyanak oncor bari tekeng olo elodan nya kealaman pisan aya jami kajajaden mangrupikeun nini anu megat. Kumargi kitu anjeunna weh deui maksana seja nyandak anu kakantun obor teh. Namun nalika anjog ka bumina kakuping sora orok ngagoar ti lebeting bumina. Atuh satengah ditabrak panto dibuka laju muru ka kamarna. Kasampak garwana tos guyang getih. Samalah ibuna anu ngantosan ukur molohok kasima bangun mendak karuwas anu pohara. Namun si orok nama teu aya. Kakuping goarna deui teh nyaeta di dapur atuh gura-giru muru dapur. Keningan tos teu aya di katinggal. Nu kararet ungkur belangna. Tah di dieu baraya hebatna hiji fiksi mini. Maksudna kumaha? Naon eta nu belang teh? Dina hiji kapercantenan di anu sumebar di masyarakat Sunda khususna yen maung kajajaden sok mangrupikeun nini. Tah si maung eta anu ngiwat malihan tiasa janten gumelar nasi orok ka alam dunya teh dipaksa sina borojo kalayan dicandak ka alamna. Kitu baraya. Hatur nuhun ka Kang Bangbang anu parantos maparin kapercantenan ka Kang Has kangge ngajomantarakeun ieu fiksi mini petingan anjeunna. Hatur nuhun oge hapunten sanes kanten kakiranganana. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.